ulah rek ngarusak di muka bumi dengan persyirikan, dengan permaksiatan. Sabada tatanan bumi ieu manusiana diberesan ku Kangjeng Nabi. Ye ulah sok dirusak ya tah 5 tadi sing hade ulah dirusak. 1 awak ulah dirusak sampai pembunuhan. 2 harta ifsadul mal. 3 ifsadul ansab turunan. 4 ifsadul ukul akal. 5 agama. Ulah dirusak agama teh beunang Kangjeng Nabi boh perang dahsyat Badar, Uhud dan lain sebagainya. Urang tinggal neruskeun. Karena loba loyalitas di Indonesia teh muncul lah sampai agama-agama nu aya di Indonesia lalu asa non muslim minoritas tapi nya bisa tolak cangkeng. Mayoritas Islam tapi seakan orang namu di negara orang sorangan. Kunaon eta? Ku sebab leluhur urangna nu nyekel negarana ti mimiti lurahna datang ka camatna bupatina gubernurna terus sampai ka luhurna henteu boga agama anu kuat sehingga agama teh dianggap mainan ku nyana pe bae neus kitu mah kula masa kadar nyaritakeun seperti kos kitulah di Indonesia da buktina ketika urang boga masalah tentang agama minta urang perlindungan nu ngalindungi